wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana simkuring gina taruni sareng abdi haura muntas akila bade ngawartakeun hiji kejadian anu ayeuna keur marak di Kota Depok. Nyaeta kasus jambret. Pelaku biasana ngincer korban nu teu waspada, utamana nu bawa barang berharga di tempat umum. Kumaha jalanna kejadian ieu? Urang tingali laporan saungkeutna. Rekaman CCTV ini menunjukkan sababaraha detik tina maling anu langsung di jalan umum. Kejadian sapertos ieu sering pisan nyababkeun kasieun di masyarakat. Sanajan loba warga ningali. Mindeng pelaku kabur gancang sangkan hese ditangkep. Oke, salajengna aya batur sapagawean urang teh Erika Anastasia. Erika, kumaha suasana di TKP ayeuna? Abdi ayeuna pernah di tempat kejadian perkara, di mana tadi hiji warga jantan korban jambret. Urang wawancara langsung saring korban. Nuju lempeng. Ujuk-ujuk, dua motor, nyamperkeun. Kuy, pas abdi langsung dirobalaha. Senyangka pisan, cuma sadetik oge, keburu bereaksi. Bapak ninggali kejadian ieu? Terus tadi abdi ningali aya motor nyamperkan. Tuluy korban siga nu kaget pisan. Ari hayang ulungan tapi motorna lajuna kaki kencangna. Selanjutnya aya oge saksi lain anu menyaksikan kejadian ieu teh. Tempat memang sering kejadian tepatas dia. Terus dia sering kejadian serupa kejadian tadi dengan di jalan ini. Iya emang sering sepi. Bisa. Kasus jambret sapertos kieu bisa kajian ka sawe supaya kurang tetap aman. Ieu sababaraha tips anu tiasa dilakukan. 1. Ulah mawa barang berharga teu ka jalan. 2. Ulah nganggo HP bari lengkap. 3. Lamun di jalan sepi, langsung saya jalannya di sisi jero trotoar. 4. Upami aya kejadian curiga, langsung lapor ke pihak berwenang. Sakitu, laporan tiap di Erika Anastasia langsung di TKP. Mugi-mugi urang sadayana tiasa langkung waspada. Balik di studio. Hapunten ka pemirsa, mugi-mugi warta ieu tiasa janten pengajaran pikeun urang sadayana. Waspada ulah nyanggakeun kesempatan pikeun para pelaku kejahatan, wilujeng enjing sareng hatur nuhun parantos nyaksikeun warta ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.